Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dangu deui sarangaki di acara mana nyata dongeng Sunda Tiki Dagar official YouTube. Alhamdulillah pamirsa wengi ieu aki tiasa ngadongeng deui kangge neraskeun hanca dongeng anu katunda. Sateacana atuh urang teh panginten bade dugi atawa nepi nepangan sasi saum, sasi Ramadan, sasi suci urang sadaya. Wilujeng mapag saum pamirsa, wilujeng ngalaksanakeun ibadah saumnya kapayun. Mugi ibadah urang tiasa lancar oge katampi nya ka Allah taala. Mugi singkariat sadayana nya insyaallah sadayana pamirsa aki mah saroleh-sarolehah karuat puasana. Pamirsa nyuwunkeun dihapunten samudayaning kalepatan bilih salami ieu dina anggoning nyanakeun dongengnya. Aki seueur kalepatan seueur banyolna nyuwun dihapunten atuh pamirsa oge sadayana parantos dihapunten ku aki. Urang kedah ngabebaskeun sagala rupi bang baluh atanapi dosa oge nya kangge mayunan sasi suci Ramadan. Urang keur deui dongengna pamirsa satecan aki mada dongeng ulah hilap di subscribe di tombol tombol loncengna oge di share dibagikeun ulah hilap oge di like sareng di komenna nya. Urang ngamparkeun deui sama kabuyutana para samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Di imah kontrakan Deni telepon terus disada. Deni nu kakara kudang sare uragiru ngangkat telepon. Halo, sareng sahaya? Den, kumaha sih? Ya Akang Herdian dita tadi ditelepon tapi Deni teu ngangkat wae. Ari mamah tos dugi teu acan ka bumi Deni. Si oreng anu nelpon teh Herdian lanceukna Deni. Mama dongkap ka mana? Abdi tos 3 kali ieu teh. Wah uih ka stasiun tapi mama teu aya. Abdi teu apa, Kang, mama teh angkatna ka mana tapi bapak dugi henteu ka bumi Akang. Walon Deni ditungtung telepon. Kusabab eta Akang ngambak Kang Dimas sareng Ardi nyarios bapak tos arangkat cenah ti bumi. Nya bapak jeung mama teh tos arangkat ti bumi. Cek Herdian bari katempo kesal. Duh, kamana tuh nya Kang? Penasaran kamana nya arangkatna bapak sareng mama teh. Cana naon tos ngariweuhkeun kolo teh nya. Cek Deni saruana. Di bawah sal seweden Akang jadi kahindaran tina masalah. Margi ngadangu tina dongengna Kang Dimas sareng Kang Ardi mah bapak sareng mamah teh sok ngadamel masalah wae teh. Tembal Herdian kolot eueuh teh kawasna Herdian mah kalah ka bunga. Kocapkeun di hiji kamar di Hotel Papandayan Bandung. Masih emut kana Hotel Papandayan Bandung pamirsa. Laras pisan hotel nu jadi saksi kisah cintana Irfan Lesmana sareng Kania Pramesti dina lakon teu sampurnanya.
Kayak orang pedar lelakon Irban Lesmana serengkan ya memisahnya. Sidik jeung Aida teh ngenong di hotel Papandayan, boga duit ladang pameren raja teh ya sawaktu pamit rek init. Aida ngalolos dasi kokojo warna bulau anu remen dipake ku Sidik Purnama di zaman masih digawe. Akang bade ngangge dasi, cek Aida bari netep salakina pinuh ku kadeudeung. Mohon mangga nyi, walon Sidik karasa deui ka nyaah nu lawas ilang teh. Aida masangkeun dasi dina kameja Sidik. Geus beres Aida imut ngagelenyu netep salakina anu katempo gagah deui kawas baheula. Nyai Sidik kagagas satena gabrug nangkep Aida bari ngusapan tonggongna. Duanana kalaluar ti jero kamar pikeun dahar babarengan kawas bareto. Sabeuting eta mah Sidik jeung Aida nongkrong di kafe hotel ngobrol ngaler ngidul bari ngadengekeun tembang Cianjuran. Tembang-tembang karesepna. Harita MC naik kana pepanggungan. Dina wengi ieu Hotel Papandayan ngawiljengkeun kana tepang taun nikahna Bapak Sidik Purnama sareng Ibu Aida Fitri anu ka-41. Kangge Bapak sareng Ibu Sidik mangga nyumbangkeun kawihna. Kitu cek MC teh. Sidik jeung Aida silireret. Kang mah isin nya komo abdi mah cek Aida. Manehna surti teh pamola salakina. Nyai isin kunaon ada nyai mah pinter ngawih teh. Hayo tuh sasarengan nostalgia lagu Bulan Bandung Paninengan ning. Cek Sidik bari jung nangtung metot pigelang Aida. Aida eleh deet nya kapaksa nuturkeun. Hatur nuhun kangge Bapak MC sareng sadayana nu hadir ieu kawih disanggakeun kangge sadayana pasangan anu hadir di dieu. Cek Sidik tuluy mere kode ka tukang kacapi jentreng kacapi dipetik. Haleuang atuh Sidik ngahaleuang dibarengan ku Aida. Moal dihaleuangkeun ku aking kena lami pamiarsanya diawas wae. Kieu si tembangna teh. Mun sareupna geus mimiti katembong nyimutan Bandung, angin lembang turun laun ngebubuhan, langit mayung bentang mijah. Mangkat hiji lagu kedaling katineung ati deudeuh. Mun kareta pang akhirna geus anjog ka kota Bandung. Sinyal beureum malang deui ngahalangan bulan surup bentang mijah. Mangkat hiji lagu kedaling kasmaran pikir aduh harewos peuting pamirig hiji lamunan. Bulan di langit Bandung nyaksian. Ngagentenan pementeuna paninengan. Langit isuk angger biru nya eulis duh angger biru. Hariring peuting pamirig hiji impian. Bulan di langit Bandung nyangan. Wawakil ti pamenteuna paninengan. Kembang mawar angger beureum nya geulis duh angger beureum. Mun radio geus karungu nembangkeun lagu pamungkas. Mirig sora ancahalon pileleuyan. Peuting cicing kota jempling jerit hiji lagu kedaling kakeueung hate deudeuh. Mun balebat gagantina geus sibar wetaneun Bandung. Angin nonggoh lalaunan muru lembang. Bulan surup langit biru tamat hiji lagu. Harepan tembong ngalangkang aduh harewos peuting pamirig hiji lamunan. Bulan di langit Bandung nyaksian. Gentenan pamenteuna paninengan. Langit isuk angger biru nya eulis duh angger biru. Hariring peuting pamirig hiji impian. Bulan di langit Bandung nyangan. Wawakil ti pamenteuna paninengan. Kembang mawar angger beureum nya eulis duh angger beureum.
Ayeuna mah urang caritakeun kayan di Kape Tepas Sunda. Panona cenum harita rambisak, cimata terus murubut masihan pipina. Salamar kertas ketikan sidik di ilona jero hate. Beki loba anu kabaca beki juuh cipanona. Yai nangis, Hendra nu karak beres nutup kape datang nyamperkeun. Hendra teh teu ngarti naon nu jadi alatan ceurikna cenum. Nya Kang, abdi teh nangis, cek cenum bari nyusutan cipanona. Pami Akang maos ieu, Akang ge bakalan nangis. Emang anu ditulis di dinya naon nyi? Ieu mah sanes tulisan Kang. Anjeunna nyurahkeun paraosanana eusi hatena. Julian jeung Oci anu can mulang ngadengekeun obrolan cenum jeung salakina. Jujur bae ieu mah moal aya anu tiasa ngabandingan. Ukur anjeunna anu tiasa nulis kawas kieu, cek cenum bari nyekelan leungeun Hendrajat. Hendrajat jadi milu ngalimba da dirina ge apal kana carita Sidik Purnama kitu oge Juliansyah jeung Oci. Kocapkeun deui Sidik anu kaluar ti hotel bari ngagendeng Aida. Nyai, jalmi mah ulah ngagantungkeun harepan ka nu sejen. Sabab lamun harepanna leungit bakal nyababkeun katunggaraan. Cek Sidik ka Aida. Leres Kang. Teras ayeuna kumaha urang ka stasiun deui teras papisah deui. Muru ka barudak anu sanesna teu nepi kumaha. Ceuk Aida bari neuteub salakina. Ya leres ya, urang bakal ka stasiun tapi sanes bade papisah ka tujuan masing-masing. Tapi pikeun lumampah bareng ka tujuan anu sami. Teu aya nu tiasa misahkeun urang ayeuna mah kajaba malaikat maut. Urang bakal terasa sarengan. Cek Sidik malik neuteub Aida ku teutepan pinuh kadeudeuh. Urang bade angkat ka mana? Tanya Aida. Ka mana bae hirup nyandak urang alengkah, tapi ayeuna mah tujuan urang ka ditu heula. Jawab Sidik bari nunjuk tukang es serut anu aya di seberangeun jalan. Belengeh Aida imut bari gogodeg. Akang mah teu pernah rubah. Oh Nyai, Akang mah moal pernah rubah atuh. Sidik nuntun Aida mentas jalan nuju ka tukang es serut. Sidik jeung Aida jerajan es, teu leumpang mapai jalan gede babarengan. Sidik ngadadak ngeureunkeun lengkahna di palebah hareupeun hiji dealer mobil. Waduh. Ninggal naon Kang? Tanya Aida ka salakina. Impian anu pernah baheula. Hayang dihontal tapi kaki wari teu pernah kahontal. Walon Sidik bari panonna mencong hiji sedan Mitsubishi Lancer warna biru kaluaran panganyarna. Sewaktu urang anyara nikah, Akang pernah gaduh impian ngagaduhan mobil sedan. Upami Akang wih di kantor, Akang bakal ngelakson ka Nyai. Teras Nyai turun di bumi. Teras urang teh jalan-jalan sasarengan. Tapi impian ukur impian Nyi. Tetiasa janten kenyataan. Margi urang kedah nyukupan kebutuhan barudak. Cek Sidik panjang lebar. Wilujeng enjing Pak, kumaha saur Bapak? Ngeunaan ieu mobil? Saurang lalaki di dasi nyampurkeun ka Sidik jeung Aida kawas nama pagawe dealer.
Kami mah moal bade meser mobil Pak, kami ukur ninggalan bae walun sidik ka eta lalaki. Tenang bae Pak, kin ku abdi dicanakeun katalogna, mangga kalebet. Henteu Pak, kami moal meser mobil. Kumaha tuh pami nyobian heula nyetir? Ieu kuncina Pak. Ceuk eta lalaki bari ngasongkeun kunci mobil sidik. Ka sidik Purnama. Ulah isin-isin Pak, mangga cobian bae. Si pagawe dealer seutik maksa ka sidik neuteup ka Aida tanda menta kasaluyuan. Ti pamajikanana Aida tuh ungeuk atuh kunci mobil ditampanan ku sidik tuluy duanana asup kana mobil sedan. Si lalaki ge milu diuk di jok tukang. Mobil dihurungkeun gerung-gerung. Tuluy dijalankeun ku sidik ngurilingan komplek pertokoan. Satuluyna eureun deui di hareupeun dealer. Janten kumaha saur Bapak ngeunaan ieu mobil? Ceuk pagawe dealer ngajukeun pananya. Mobilna sae pisan, empuk turaoseun dicanakna ge. Sae pisan. Walon sidik bari seuri bunga. Pami kitu mangga tuh urang kalebet. Kin ku abdi dipasihan informasi lengkapna Pak. Ceuk si pagawe deui. Pak, abdi tos nyanggemkeun yen abdi teh moal meser mobil. Jujur bae abdi teh teu sanggem mayarna. Ngagaduhan mobil sanes perkawis ageng ayeuna mah Pak, tos seueur leasing anu bungana alit. Cobi emut Bapak tos nyekel kuncina tuh. Hayu urang badanenkeun we dilebet. Nah, Bapak janten maksa. Abdi tos nyarios moal meser mobil, kami teh teu gaduh artosna. Ai. Pami teu gaduh artos kunaon atuh wani-wani ngadiukan mobil mahal. Bari ngajaran nyetir sagala. Init ka itu init. Cek si pagawe bari nyurungkeun sidik supaya init tidinya. Awak sidik nyolontot rek labuh sabab disurungkeun satarikna, tapi dua leungeun anu kuat keker nahan awak sidik supaya henteu nepi ka rubuh. Sidik malik ka si pagawe bakat ku ambek. Pake kasopanan lamun digawe teh. Bapak, hiji sorang ngagalindeng ngeureunkeun lengkah sidik anu rek maju nyamburkeun si pagawe dealer. Sidik Purnama malika tukang, ka jalma nu bieu nahan awakna supaya teu rubuh. Breh ka tembong hiji rupa budak ngora nu moal bireuk deui pikeun dirina mah. Apa anak Bapak? Cek sidik. Paromana ngadadak rubah marah mae alpa gancang nyium leungeun sidik Purnama. Irah dongkap sep. Nembe Pak. Alpa nyampurkeun si pagawe. Anjeun apal. Saha nu disundrungkeun ku anjeun bieu? Cek alpa bari muncreng ka anak buahna. Hiu gamplang bae. Tampilinganana nengal kana pipi kenca eta pagawe. Si pagawe ukur cicing. Sabab nu nyabokna teh bos manehna pisan anu boga eta dealer mobil. Alpa, entos sep entos. Aida nubruk bari nyakelan leungeun ka tuh Alpa sabab Alpa harita geus ngahumbatkeun deui dampal leungeunna pikeun nampiling si pagawe anu geus wani-wani kurang ajar ka sidik Purnama. Alpa malik tuluy nyium leungeunna Aida. Mama. Sidik oge nyampurkeun ka Alpa. Hari si pagawe mah gancang we ngabeng beos ka jero dealer sabab sieun pisan kana amarah nu jadi bosna. Kamana wae Bapak sareng Mamah teh tikawit uih ka Indonesia. Alpa tos remen telepon tapi teu aya bae balasan. Janten Alpa teh mutuskeun angkat ka bumi Bapak sareng Mamah. Tapi bumi teh geuning dikunci. Bumi Mang Saipul oge sami dikunci. Janten Alpa teh tambi hariwang. Unggal enjing sareng sonten Alpa teras nelponan ka bumi. Tiap waktu Alpa teh ngaduakeun ka Gusti supados paparinan jalan papendak deui sareng Bapak kalih Mamah. Ayeuna doa Alpa teh si horeng dikabul. Bapak sareng Mamah kedah ngiring uih sareng Alpa nya. Istri Alpa ngantosan palai pisan sungkem ka Bapak kalih Mamah. Mangga Pak, Mah urang ka bumi.
Sidik jeung Aida atuh teu bisa nolak, akhirna milu jeung Alpa. Di jero hiji imah sigrong warna gading, salah seorang pembantu rumah tangga eta imah mukakeun panto. Sabab kadenge bel disada, prai panto dibuka, Alpa kinara asup ka jero imah bari diiringkeun ku Sidik jeung Aida. Mangga kalebet Pak, Mah, ieu bumi Alpa teh. Alika. Alpa nyalukan Alika nu geus jadi pamajikanana. Sumuhun abdi dongkap aya pikir saya naon. Cek saurang awe geulis anu ngurunyung ti dapur. Gusti nu dipupus ti unggal dinten dina hati sanubari ayeuna ngiringkeun mantena teh. Cek Alpa bari malik ka Sidik jeung Aida. Alika gancang memeres kurudungna, tuluy geuwat munjungan ka Sidik jeung Aida. Bapak, Mama, baktos abdi pun Alika. Mugia nyuhunkeun ditampi ku Bapak sinareng Mama. Cek Alika ka Sidik jeung Aida. Ditampi pisan geulis hatur nuhunnya. Aida nangkep Alika kitu oge Sidik ngusapan sirahna. Duanana asa kagagas ku kanyaah anak minantuna jauh pisan lamun sok dibandingkeun jeung anak-anak katut minantu aslina anu taya pisan boga tata krama kanu jadi kolot teh. Mama, Bapak, kami gaduh sagalana di bumi. Namun karaos henteu lengkap margi Bapak sareng Mama teu aya di dieu. Harita Alika nyampurkeun ka Alpa terus nyekal dampaleungeunna. Dinten ieu parantos masihan sagalana. Kula warga Alika tos utuh sampurna ayeuna mah. Aida noelan ka Sidik. Naon cek Sidik teh surti. Pasihan hadiah nikahna atuh Kang. Nyanya. Sidik kokodok kana sakuna tuluy ngaluarkeun duit tina amplop pamerehan raja teh. Iya neng hadiah ti Bapak. Cek Sidik bari ngepulkeun duit ka dampaleungeunna Alika. Tampi eta teh karunia ti Gusti. Cek Alpa nitah pamajikanna narima eta duit, ngahargaan ka nyaah nu jadi kolotna. Satuluyna Aida jeung Sidik diajak dalahar barakai serakan babarengan, malah mah Sidik ge ku Alpa dititah diukna dina kursi paranti manehna. Sabab Alpa nganggap yen Sidik kadudukanna tetep jauh leuwih luhur tibatan dirina. Dina kayan kitu. Ketrok panto hareup diketrokan. Si bibi pembantu gancang mukakeun panto. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum ngajanteng hareupeun panto nu geus muka. Bade naon nya? Punten bi, ieu abdi pun sarwiti. Bade nawiskeun awug karesepna itu tuh juragan anjeun. Sareng ramana sareng ibuna sok ra pasihan terang gitu aya bisa ruwiti nyanak awug haneut keneh amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah awug ibi mah ieu taya ku kurawunang ke dipahugi sapincuk mah ibina nya ku abdi tah dipasihan ku kurawu pohara pemirsa si horeng nu norojol teh bisa ruwiti atuh ku donggapna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon jaga riksa kebon bagian anu ka-10 cag urang teu neunean neulem sieum geusan sampureun urang tunda alian juang siang geusan aleun urang sampur teh di bagian anu salajengna.
Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana bayayana anu parantos satya manco satya ngadaungkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi sadayana atuh aya dina kasehatan, kawalujan, kasinugrahan, oge kabagjan sareng kabarokahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi dikiatkeun goni ngalaksanakeun ibadah saumna kangge anu beragama Islamnya. Mugi dina sasi saum ieu urang tiasa ngarubih segala rupi langkung sae nya, langkung payus, langkung sampurna deui. Sakituna kapihaturakeun nami pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.